Bapak ulah ngelilir abi lah. Wayana Pak. Da abi teh kan teh sanes nyanak tonjokeun Pak. Sampai santos gimok abi asa kepancing hayang nonjok Bapak gitu. Tantan dulu, mana? Aya kitu si RT. Di balik tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai si RT aya. Si Sarjang. Jang, Bapak di mana si RT? Tadi teh indit, geus isa teh indit. Di masjid teh. Malah manenden sarung indit, kacan mereka warung ngopi cenah. Oh nya tuh. Wing ka warung. Sakan meni paroek atuh camkeun. Buku aliran dia mah, ngan sai mah aliran teh. Je. Latung kayak dibejakeun ka si RT. Di warung teh ka warungnya, di jamaah eueuh. Yuk, Jang, nya. Heug. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Teh. Mana tuh nya? Assalamualaikum. Teh. Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasi mana tuh? Naon itu ya penting-penting aja. Halo. Cager. Cager. Aing. Macam cenah aya kabar bisul. Hah? Geus cager bisul. Panik Kumaha urang. ya naon asal ari ulah penting-penting biasa ge tara namu penting. Ieu teh urang teh tadi teh ka imah tadi teh aya budak. Urang poe kunaon atuh listrik? Teu boga duit kumaha? Parem. Emang teu digaji gelar Tinggal maralah kabalna. teu digaji gelar teh. Hukumnya Sok. Aya di mana saha? aya budak. Urang teh geus di masjid teh. Kasih satu langsung ka dieu ka saung. Kalau mau hayam lagi sipu kanggarangan. Aya nabut aya di warung tuh. Apa nah? Ngu hayam ini tuh sisi warung eta kandang hayam. Kumaha aya naon? Ah tadi teh minang kareureuk we. Kalau mah di imah di kamar sare. Urang teh rek naon atuh ka dieu teh nya urang. Kira. Naon nya we. Jadi ti ditu teh uing teh mau pusing teh. Mau pusing teh nya. Geus ka dieu mah Ayo pusing mah di bawa duit bawa mah. kayak emang pusing jeung duit emang aya Dulu kata terean ti gigir. oh eta teh. Dulu kata terean. Heeh. Kumaha ya nangeun sing jelas. Kieu teh euy, heuda urang teh nya geus lila. Wayahna deui meureun salapupu-pupu. Geus tilu puting boga tatangga. Minangkana mah rumah tanggana anyar karek 11 poe. Tangga non parasea wae. Ari abi mah berkuring sorangan kitu atoh pasea teh. Nya. Jadi atohna teh haneuteun kitu di tatangga teh. Ngan ceuli abi rebing gitu tah. Abi ayo wae meuli kapas unggal dinten. Pan ka ngomong petani yeuh. Abi teh kaluar wae modal. Resiko teh nambahan. Nu tadina Salarasna mah sawios teh kedah ku kapas mencek bapak mah ya. mohon kunaon tah? Ulah ditutupan ku kapas Apaan handapkeun pusing? ambe bersih cepil kotoran cepil pan raclang meureunnan. Kotoran cepil teh ku saheng teh ku rebing teh raclang teh Eta kotoran teh. teh kan antepkeun. Bapak ulah nyalahkeun cepil abi wayahna Pak. Da anu paseana ge tatanggi abi. Nah bapak ngamasalahkeun. Dakeun cukup cepil abi nu torek. Heeh. Tah abi tadi teh janten nyandak hiji masalah. Heeh. Sejak ngayareskeun kumaha Aya manawi. di Palurah kala ya sepeda geus ieu ya. Nya Palurah kan itu cenah ya tetangga rame wae cenah itu teh. Oh geus tembus ka Palurah. Lamun Palurah ngamasalahkeun ieu Heeh. Palurah nanya lirah ngiring pusing. Eta teh Aa Udin sareng teh nama. Kang uping-uping mah cenah sareng termos. Ente lebar rog termos. Sanes. Bapak ulah nganyanyawanan, abi tatanggina Pak. Punten ya. Abi tatanggina ge teu terang eta kronologisna di baledog termos. Nah, bapak gut nyanyawanan eta paseana jeung termos. Abi alim ya, mancawura ka ditu ka dieu. Termos anu teu boga salah, tapi termos nu kacacandak. Abi alim. Punten Pak.
Pak RT mang tos we kieu. Pamit biasa mah ulah memperkeluh suasana Pak. Punten we ieu sanes-sanes abi Ya beli nenggak gitu beli yang nenggak di mungkin rumahnya. mohon leres. Margina abi alim di lebat termos eta jadi ngagedur panas. Nah, abi oge pan eta teh makanan terang di termos teh naon. Da abi kena junagog. Dina kandang hayam, Nuhun. menerkeun paranjai hayam. Da aya sumping, Heeh. cicik-cicik. Ih, sing sugan teh naon, sugan teh saha gitu. Sing horeng ke termos curhat ke abdi tak kieu ku abdi teh diantepkeun we nya si termos teh nya teh di palire lah gitu Mana ieu teh nu gablekna teh meuleun ya. nya luka nah dari teh palire teh lah termos gitu nya geus jongjon nya tah aya salirakan ieu pas permasalahanna sami oh berarti bener Da abi mah henteu terang. nah teu terang Teu terang eta termos. aya abdi mah termosna lira sumping ka abdi nyaur Kayak ieu teh nu dibahas teh ieu teh si Gitu, Pak. Udin jeung teh Mama atau termos. pan termos terlibat terpontang-panting terbanting-banting kita udah nentong ka dieu nentong ka ditu kan bener pusing termos teh Mun istri abi lah cicing wae jadi salaki teh nempok keluarga tetangga sakitu gandengna gitu. Ai cek abi teh kieu ka bojo abi teh. Mama tong pipilueun. Cek teh kitu nya. Geus nu penting mah Mama dahar we. Ari cek pamajikan we har nabut kana dahar. Lieur nya. abi lieur Pasti lieur dah. Abi Abi oge mikiran Abi ieu lieur. ngagiring ieu teh abi ge lieur. Terus terang. Abi oge badek di kamanakeun atuh Pak ieu teh perbincangan teh. Obrolan teh badek di kamanakeun. Sudah. malah benang solusi kos ieu carana nama Da malah aya solusi sok sanajan zaman ayeuna loba solusi tapi malah benang solusi mah pan di kota di kampung di pedesaan kana mah geus lumrah geus aloba geus zamanna aya solusi di kota aya solusi di kampung aya solusi di desa kalau mau anjing-anjing wah solusi teh kumaha buat gitu kek. Mau maksud Bapak Pak RT kumaha tuh solusi teh? Naon atuh? eta bentina mobil sok keluar kenal pot asupnya itu kan jadi solusi eta teh Polusi Bapak. oh polusi udah serangan di mana Henteu. Ku abi Bapak pika sebeleun pisan Pak. Abi jadi ngering pusing Pak. Sementara di sisi lain ayeuna rumah tangga batur nu pusing teh. Ayeuna abi jeung Bapak jadi ilu pusing teh Pak. Bapak ulah ngelilir abi lah. Wayana Pak. Da abi teh ka dieu teh sanes nyanak tonjokkeun Pak. Tapi saat tos kieu mah ku abi asa kepancing hayang nonjok Bapak gitu.